Bang sanggeus tangga jadi boga ciri nu pasti mupus di seni tradisi aman tentrem loh Cinawi. Subang gerak tandang makalangan, Subang tangtungna leuwih berkembang, Subang lelah benteng Pancasila, Subang amanah tur istiqomah. Sarerea sangkan Subang Naraharja Jawara jadi programna Jaya Istimewa Sejahtera. Subang gerak tandang makalangan, Subang tangtungna leuwih berkembang, Subang lelah benteng Pancasila, Subang amanah tur istiqomah. Yuk bangunku sarerea sangkan Subang Naraharja Jawara jadi programna Jaya Istimewa Sejahtera. Isuk teu berang, teu sore teu penting dicoo ukur HP, teu budak teu kolot, nini aki-aki geus pasti marake HP. Memeh tunduh budang sare, sarapan sanggeus mandi nu ditempo ukur HP, teu di kantor teu di imah, teu di jalan teu di sawah, geus tantunya kuan HP.
isuk henteu berang, teu sore henteu penting, dicoo ukur HP. Henteu budak henteu kolot, nini aki-aki, geus pasti marake HP. Memeh tunduh budang sare, pek sarapan sang geus mandi, nu ditempo ukur HP. Teu di kantor, teu di imah, teu di jalan, teu di sawah, geus tantunya kuan HP. HP alat canggih masa kini. HP sosial media informasi. Dina corong HP banyak ragam aplikasi, Facebook jeung Instagram, WhatsApp jeung BBM-an. Istilah HP aya duta, aya dumai, nu leuwih karena dunia dalam genggaman. HP alat canggih masa kini. HP sosial media informasi. Cunduk waktu nanu tangtu, nitih wanci nanu pasti. Dina danget ieu pisan, abdi sejak dek amitan. Ka ibu abdi nu ngandung, ka bapa anu ngayuga. Abdi sejak dek lumampa, ngalap ilmu nu barokah. Tudi ditut nu kahalang gunung, nya didinya nu aya di luar kota. Abdi sejak nyiar ilmu, demi ngudag cita-cita. Saestu sangkan hirup abdi tangtu, mung jaga abdi dewasa, aya gunana keur balarea. Anak kimat awaking bral hidup gerasing bukakeun gapura dunya. Ilmu anu berguna, restu ibu, doa bapa, bekal hidup salawasna, nu moal aya kendatna, nepi ka yaumal jaga. Cunduk waktu nanu tangtu, nitih wanci nanu pasti. Dina danget ieu pisan, abdi sejak dek amitan. Ka ibu abdi nu ngandung, ka bapa anu ngayuga.
abdi sejati lumampa ngalap ilmu nu barokah tudi ditut nu kahalang gunung nyadi dinya nu aya di luar kota abdi sejak nyiar ilmu demi ngudak cita-cita cita-cita nu saestu sangkan hirup abdi tangtu mung jaga abdi dewasa aya gunana keur balarea anak mat awaking brahidep gerasing kieu bukakeun gapura dunya ilmu anu berguna restu ibu doa bapa bekal hidup salawasna nu moal aya kendatna nepi ka yauma jagat. wewengkon kota Subang aya hiji desa anu nyongcolang desa mandiri pinu prestasi dipapaes alam endah nanu asri Desa Pagon nu aya di Purwadadi hiji desa nu unggul na ngabukti gemah ripah tepe rapi sugih mukti tawis diri para pamimpin na ahli bersih wewengkonna mandiri dina karyana ulama jeung umarona sauyunan ngawangun program desana Pagon bermartabat bersih mandiri tur hebat Pagon bermartabat program nyata persatuan anu kuat yuk dukung ku sarerea sangkan Pagon tetep jaya dan jadina pangwangunana Pagon bermartabat Pagona jawara Pagon bermartabat Pagona jawara Desa Pagon nu aya di Purwadadi hiji desa nu unggul na ngabukti gemah ripah tepe rapi sugih mukti tawis diri para pamimpin na ahli bersih wewengkonna mandiri dina karyana ulama jeung umarona sauyunan ngawangun program desana Pagon bermartabat bersih mandiri tur hebat Pagon bermartabat
program nyata persatuan anu kuat. Bersih wewengkonna, mandiri dina karyana, ulama jeung umarona sauyunan ngawangun program desana. Pagon bermartabat, bersih mandiri tur hebat. Pagon bermartabat, program nyata persatuan anu kuat. Yuk dukung kusarere, sangkan Pagon tetep jaya. Nanjadina pangwangunana, Pagon bermartabat, Pagona jawara. Pagon bermartabat, Pagona jawara. Pagon bermartabat, Pagona jawara. Lamun urang dek ulin ka kota Subang, geus tangtung ngaliwatan tol Kalijati, lebah arah nunuju ka Sukamandi. Jadi dinya aya tempat rekreasi, kolam renang, tempat wisata keluarga, nu dipulas ku kaendahan alamna. Belah kaler katempo ngaplak sawahna, mantap betah mun urang ulin ka dinya. Kolam renang Citapen nu katelahna, tempat wisata jugjugan Balarea. Kolam renang Citapen nu memang keren, objek wisata Subang nu paling ngetren. Citapen siloka cinta anu paten, anu asal muasalna situ Tulen. Di Papaes Gunung Tangkuban Parahu, nu aya kiduleun tempat anu tangtu. Lamun urang dek ulin ka kota Subang, geus tangtung ngaliwatan tol Kalijati, lebah arah nunuju ka Sukamandi. Jadi dinya aya tempat rekreasi, kolam renang, tempat wisata keluarga, nu dipulas ku kaendahan alamna. Belah kaler katempo ngaplak sawahna, mantap betah mun urang ulin ka dinya. Kolam renang Citapen nu katelahna, tempat wisata jugjugan Balarea. Kolam renang Citapen nu memang keren, objek wisata Subang nu paling ngetren. Citapen siloka cinta anu paten, anu asal muasalna situ Tulen. Di Papaes Gunung Tangkuban Parahu, nu aya kiduleun tempat anu tangtu.
Sakapeung sok hayang seuri ku istilah zaman kiwari teu awewe teu lalaki kolot budak nini aki-aki. Kulobana informasi nu aya di aplikasi mun hayang disebut trendy kudu bisa tuturuti. Modus cenah modal dusna caper cari perhatian kepo nu sok hayang nyaho lamun baper nu sok bawa perasaan lebay nu sok kalawihan dumai mah dunia maya mantul eta mantap betul bete galau lamun pikiran kerkacau. Istilah zaman ayeuna nu viral di sosial media lain ukur tren budak ngora tapi booming jadi milik balarea. Sakapeung sok hayang seuri ku istilah zaman kiwari teu awewe teu lalaki kolot budak nini aki-aki. Kulobana informasi nu aya di aplikasi mun hayang disebut trendy kudu bisa tuturuti. Modus cenah modal dusna caper cari perhatian kepo nu sok hayang nyaho lamun baper nu sok bawa perasaan lebay nu sok kalawihan dumai mah dunia maya mantul eta mantap betul bete galau lamun pikiran kerkacau. Istilah zaman ayeuna nu viral di sosial media lain ukur tren budak ngora tapi booming jadi milik balarea. Modus cenah modal dusna caper cari perhatian kepo nu sok hayang nyaho lamun baper nu sok bawa perasaan lebay nu sok kalawihan dumai mah dunia maya mantul eta mantap betul bete galau lamun pikiran kerkacau. Istilah zaman ayeuna nu viral di sosial media lain ukur tren budak ngora tapi booming jadi milik balarea.